jelema teu dahar teu nginum muaqqat fasaumu syariat muaqqatun aya waktuna ti mimiti pajar datang ka surupan non poe teu dahar teu nginum teu jima ngaranna puasa syariat. Ari mata mah biasa pake nonton TV. Ai ceuli mah biasa dicocokan make nu ka dieu teh naon tah ngaranna sia nyarawan jasa ngaranna lain boga deui meureun jualan ongko masyaallah eta puasa syariat. Puasa syariat mah dikhawatirkeun kana ditarimana. Khawatir kana asup kana kam min shaimin. Loba jasa jalema nu puasa tapi laisa lahu min syamihi puasana dadaonan ngan saukur lapar jeung dahaga doa. Iyalah puasa syariat. Di akhirat teh diberi ganjaran ku Gusti Allah. Begitu dipanggil Zainuddin maju. Ya. Sabaraha tahun mana hirup di dunia? 50. Pernah ngalaksanakeun puasa? Pernah. Kumaha bade puasa? Teu dahar teu nginum teu jima ti beurang. Peuting. Hampir unggal peuting. Eta sia ti beurang lapar. Dahaga. Ai mata sok dikamanakeun eta dula-deleuna ai beurang. Citra. Ceuli. Didengekeun disidang diintegrasi ieu teh ceuli mata ternyata horenganan dipake neuleuh TV, neuleuh awewe, ceuli kitu keneh. Ieu mah sakumaha cak Nabi aing kamin shaimin. Aing moal ngaganjar ka sia puasa kos kitu mah ngajabrag puasa nu kos kitu mah. Lamun urang geus dikitukeun engke jaga di akhirat isin ka bina-bina. Masyaallah. Tapaan tina dahar pan ieu puasa teh ngosongan beuteung tina kadaharan, ngosongan beuteung tina inuman, ngosongan beuteung, ngosongan zakar tina jima, kosongkeun mata, kosongkeun ceuli tina maksiat, kosongkeun riaboh hartina tapa urang teu dahar teu nginum teu jima napaan beuteung jeung zakar mantak naon mata sabulan tapaan mantak naon ceuli sabulan tapaan mantak naon leungeun tapaan sungut tapaan tah ieu lamun geus bisa kadinya urang ngalengkah sanajan henteu puasa thariqah tapi urang semi thariqah semi ngaranna sebab urang make la ilaha illallah na tetep lama budak tapi urang prak-prakanana indah jasa make aturan-aturan batin. Kumaha emang puasa thariqah? Nahan sakabeh anggahota tina nu diharamkeun jeung tina nu dilarangkeun. Nu tina larangan-larangan jeung celaan-celaan. Jero batinna matana akur. Ketika neuleuh haram cak batin haram tah mah. Ketika ngadengekeun anu haram-haram cak batin haram tah mah. Akur jasa zahiran wa batinan. Ulah aya ujub, ulah aya riya, ulah aya takabur, ulah aya hubul jah, hubul sumah. Pas. Tah lamun puasa zahir mah muaqqat, puasa batin mah ghair muaqqat. Wa shaumut thariqah mu'abbadun fi jami'i umrihi. Puasa thariqah mah terus bae. Di samping di jero bulan Ramadan berang jeung peuting terus datang ke bulan Syawal sampai paeh bae terus dijaga bener-bener sebab nyana geus ikrar lamun urang geus norekat geus pindah ngamaknaan la ilaha illallah kula maksuda di jero hate keretegeun ka Gusti Allah Gusti moal aya pagaweanna naon iwati ngagus ngahidmat bae abdi maka Gusti ngabakti mata dek dikagustikeun ceuli dek dikagustikeun irung dek dikagustikeun sungut dek dikagustikeun beuteung abdi leungeun suku kabeh ka qalbu abdi dek dikagustikeun moal aya nu teu ka Gusti abdi mah andai kata tani lagi ieu hasilna dek dikagustikeun
andai kata abdi berpartai, andai kata abdi berekonomi, andai kata abdi berpolitik, eta berpolitik dadek dikagustikeun abdi mah semata-mata neangan ridho Gusti. Abdi berbudaya dadek dikagustikeun hayang menang ridho Gusti kabeh ketika bisa teruskeun, ketika teu bisa eureun. Lamun aya jelema puasana puasa thariqah, kemudian manehanana bisa ngalaksanakeunana, berarti puasana mulus. Lamun aya jelema puasa berthariqah, tapi prak-prakanana puasana puasa syariat. Thariqahna berarti thariqah lain thariqah supi, thariqah sapi. Thariqah sapi tah mah kitu. Disjadat ya ai la ilaha illallah na maka la ilaha illallah ahli batin, tapi ai prak-prakan puasana prak-prakan ahli syariat. Nah iyalah bakal engke ditanya nya. Ditanya lamun di syariat bae. Tah kuari nu thariqah mah eta tadi mata dijaga, ceuli dijaga, kolbu ge dijaga. Nah ieu mah terus bae sangkilang lain di bulan Ramadan ge kitu bae terus memantak cek Tuan Syah Abdul Qadir jelema nyaritakeun Lailatul Qadar eta pangbubungah ti Gusti Allah. Lailatul Qadar teh kapan nyinggapkeun hijab teh disingkapkeun sehingga kadeuleuh hakiki eta ngaranna Lailatul Qadar. Allah mere di bulan Ramadan bagi jelema nu dibukakeun hijab geus deukeut ka Gusti Allah, nu puasana bebeneran, nu puasana teu bebeneran mah teu ceuli cak jana kudu menang Lailatul Qadar. Ai lain nu dipuri maka deuleu pingpingna. Aya ge eta budak puri, waduh budak masyaallah kunaon aing manggil Lailatul Qadar di mana? Di puri. Kumaha nyingkap putih. Aduh mata aing hampir teu kuat nulis sinar, sial teh coba eta. Sinar jurig beureun tah mah. Cenah cek kiai cenah Lailatul Qadar teh pan dibukakeun hijab hahalang kabuka eta ge kahalang kabuka. Emang ngobrol jeung urang Cikupa mah kitu bae teu beres. Jadi hahalang teh dibuka atuh teu kudu di Lailatul Qadar mah cek Tuan Syah Abdul Qadir lain di bulan Ramadan bae, di bulan Syawal, di bulan Hafid. Jakula mah terus-terusan manggih Lailatul Qadar. Hijab dibukakeun bae cek Tuan Syah Abdul Qadir teh kula mah geus datang ka hakikat pan dibuka. Nah ieu urang lamun hayang menang Lailatul Qadar lain ngintip cara ngintip si mbak keur mandi lain. Emang kumaha kitu ngintip Lailatul Qadar mah teu kudu di masjid, ngintip Lailatul Qadar mah teu kudu di haram, ngintip Lailatul Qadar mah teu kudu di mushola, di imah, di kamar, di mushola, di mana bae kadeketan diri urang jeung Gusti Allah sehingga urang teh bener-bener deket. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dibukakeun hahalang kadeuleuh breh we. Wih, jeung gede tah guha. Masyaallah hijab dibukakeun Lailatul Qadar Gusti. Babari sabaraha yang menangkeun Lailatul Qadar bae. Kieu Gusti abdi mah hayang menang Lailatul Qadar amat di bulan ieu moal menang datang ka jujug gelar ge moal menang wani sumpah kula mata lamun aya jelema hayang menang Lailatul Qadar moal menang sebab naon ka hijab ku hayang ilmu batin mah kos kitu ka hijab ku hayang geus cenah salatna hayang eta lain ka Allah zikirna hayang eta lain ka Allah moal bisa kajen kumaha ge eta nyana teh ka hijab ku hayang kudu kumaha tuh leungitkeun ka hayang abdi nu Gusti Lailatul Qadar nu Gusti teu pantes abdi mah dibela Lailatul Qadar ku Gusti cak Gusti emang teu pantes ya mah atuh henteu bae deuk pantes iman tuh jemaah mah nya Lailatul Qadar bisa dipake bari nonton TV jeung moal kajen kumaha ge jauh jeung Gusti teh jauh moal bisa dua tak bisa tak nu hayang jasa moal bisa ka hijab ku hayang anu pasrah jasa ka Gusti bari manehanana teu ngalaksanakeun aturanana moal sarua bae kudu kumaha tuh ulah dihayang-hayang Lailatul Qadar mah sebab datang nage kaget Lailatul Qadar mah datang nage kaget urang keur tengah bae teh urang teh ibadah ka Gusti tawadu abdi ibadah ka Gusti teh hayang nanaon abdi ngarasakeun ibadah nu keur dilaksanakeun tah tengetkeun tah sing ade
ngalaksanakeun ngarasakeun ibadah nu keur dilaksanakeun eta anugerah buat didinya aya Lailatul Qadar. Karti teu sia. Tuh henteu keneh bayaran aing mah. Atuh aing can ka harti ieu. Ieu keur carita supaya menang kan? Supaya menang ieu. Geus dihayang-hayang moal. Cara tadi Gusti abdi baja moal meunang meureun potongan abdi moal bae tetep. Moal jasa tamang geus. Kudu kumaha tuh kieu? Awas perhatikeun supaya menang atuh moal rea. Hese ngomong jeung sia ieu. Atuh tadi mah nonton TV bae HP dibawa moal bisa. Moal ieu keur carita supaya rada bagus bae. Bersihan tobat nu kukula sok dicaritakeun teh mata 70. Astagfirullahalazim wa atubu ilaihi mata tah Gusti meureun ieu mata abdi yeuh loba jasa dedeleuan anu komo nu dihaja nu teu ngahaja mah komo Gusti hampura 70 tajang mata ceuli 70 irung 70 sungut 70 beteng 70 dubur 70 kubul 70 suku 70 leungeun 70 kolbu 70 si para jadi tenang urang teh tenang eta can bisa tah menang Lailatul Qadar moal kajian kukuman urang kos kitu teh hayang menang Lailatul Qadar moal ka hijab ku hayang encah tadaru Gusti abdi mah ieu Gusti eueuh nu dipake ka hayang iwal ti Gusti bae eueuh iwal ti ridho Gusti abdi nu mantak puasa ge nuturkeun parentah Gusti abdi ieu nu mantak di masjid tarawih nuturkeun parentah Gusti nyangakeun sakieu bisana abdi mah tawadu tadi hareupeun Gusti tawadu tah tapi pikiranna tetep bae ka Lailatul Qadar moal bae teu meunang dihayalkeun kos kitu Lailatul Qadar mah moal bae sia boga kahayang can pantes kos kieu can pantes potongan sia dibere Lailatul Qadar atuh kos nabi dibere wahyu pantes kos wali dibere karomah pantes kos ulama dibere maunah pantes atuh maneh mah palinge pantes mah onah lempengkeun geus urang tadoru ka Gusti ieu batin perjalananna ieu kicep abdi nang Gusti dengnya abdi nang Gusti naon anu kadenge eta teh suara ti Gusti nu kadeuleu ku abdi makhluk-makhluk Gusti abdi neuleu bisa ku Gusti dideuleukeun leumpang ku Gusti mulai rada bagus urang wudu ye dek salat maghrib ngalauna wuduuna teh begitu wudu sugan we ku bagus ieu mah ke penting menang Lailatul Qadar moal kajen ting kiai gede udang-udangna moal da dijamin janggotna cenah panjang tambahan deui 2 meter moal bae kajen kuku teu bisa diintip kitu Lailatul Qadar teu bisa bae kajen kuku mah mantak nu ngarintip Lailatul Qadar cenah di haram TK atau mah kos haram mah mulia Baitullah mulia moal bisa kudu kumaha tuh balikan deui mulai ku ari karasa rasa ieu abdi bisa wudu teh ku Gusti karasa jasa ieu abdi bisa wudu batur mah loba nu henteu dibere bisa ngarawudu ngarasakeun bisa wudu urang teh bisa ngalaksanakeun wudu diparentah ku Gusti eta geus mulai tah deuk darareukeut tah Lailatul Qadar sing ada tah eta hese sakarang hese jasa komo nu tadi ngadaruduk mah hese asup hese kahalangan ku tempe 2 pan tempena ge hese jadi ngarasakeun ieu bae ge teu kudu dibere Lailatul Qadar Gusti abdi teu kudu abdi geus dibere bisa ngalawudu ge ieu anugerah ti Gusti ya Allah mantap ngalawuduna moal aya nu cepet angel amat tentang ngalawudu tapi lain obrot cai naon ngarasakeun nikmatna dibere anugerah bisa wudu eta geus Lailatul Qadar eta geus min jublati Lailatul Qadar teuing
habis kamu pakai CS. Aduh. Insyaallah. Awas batin wes. Batin wes. Ieu sakalian supaya orang nyongsrong tapi jauh tapi deket. Tapi asa deket, asa jauh, hayang. Tapi praktekna teu bisa. Urang ngalawudu. Moal aya jelema anu deket ka Allah wuduna. Eta mah wudu kos kitu teu beres. Terus Allahu Akbar. Beres. Moal bisa. Tama kos gitu mah teu kudu guru, tama salat kos gitu. Wudu kos gitu mah moal bisa. Wudu teh ngarasakeun bahwa diri ieu keur dipraktekkeun wudu ku Gusti. Balik deui sing hade. Awalan di awalat ulang ngayalkeun Lailatul Qadar, ulang ngayalkeun salat, ulang ngayalkeun wudu bae heula. Lain ngayalkeun ngarasakeun dibere bisa ngalawudu ku Gusti Allah. Geus aya ilmu urang bekal waktu urang keur ngaji di guru cara wudu nu rapih 3 kali dirasakeun kurang bakal nikmat. Teu kudu dina bulan Ramadan, mulai balik ieu bae ge heula balik ngaji. Gegeran ka ieu mah. Kukumbah beres ngalawudu. Hes. Sapawajikan kaji. Kerek na para amat. Aing menang Lailatul Qadar. Alikan deui milih pasti wuduna ge madep kiblat. Inget urang teh dibawa ku ilmu. Syariat eta narik urang mawa urang. Mun urang teu akur jeung syariat teh perasaan asa cangcaya, perasaan teh asa naon kitu ngaranna boga hutang. Dititah ieu teh madep kiblat, usaha ilmu urang teh mawa urang. Sigana urang hirup teh kumaha kahayang urang. Setelah boga ilmu mah horeng urang dibawa ku ilmu. Urang teh dikondisikeunna ku syariat. Syariat teh meunang ti Allah, ngomong doang teh ku ilmu padahal ku Allah. Ngan melalui syariat urang ngaji. Sanggeus teh urang boga ilmu dibawa urang ku ilmu urang. Kudu madep kiblat nang ilmu. Allah hakikatna. 3 kali ku ilmu Allah teteh hakikat ngan encan boga rasa kakarak make syariat bae teh kabeungeut 3 kali tenang ngalawuduna ku hari boga rasa ieu wudu ieu teh anugerah ti Allah ngarasakeun bisa wudu bahwa urang teh lain urang nu wudu ku Allah dibawa ku ilmu syariat ngaranna teu karasa nang ngaji teh ya sataun kuari dipake di jero bulan Ramadan. Terek ngahayalkeun Lailatul Qadar, terek ngahayalkeun salat, ngahayalkeun teh lain ngahayalkeun ngarasakeun wudu. Beres wudu salat, Gusti, ieu salat abdi mah deuk ngarasakeun salat bae. Ulah pikiran Lailatul Qadar ulah. Lamun urang nyongsrong ka Lailatul Qadar salatna ge rusak. Surat lagi rusak ya Lailatul Qadar mangke urang keur diuk kadang-kadang keur nangtung kaget urang nage kaget engke ge kaget jelema teh lain di dieu bae nu meunang Lailatul Qadar keur tawaf keur sa'i aya jelema keur tawaf perasaan aya di mana kaget cak jadi ji aing di mana ieu teu boga perasaan hayang meunang Lailatul Qadar nu keur ngintip Lailatul Qadar mah kahijab ku hayang ketika nyana ngarasakeun tawaf aya di mana ieu ketika nyana ngarasakeun sa'i anugerah ti Gusti sa'i boga tanaga sakieu henteu dipaksakeun lamun memang ieu tanagana gede rada cepet mun tanagana leutik rada kendor tanagana ieu leutik asa kendor henteu ngarasula ka Gusti keur ngarasakeun menikmati sa'i teng aya di mana engkena kitu kene tataraweh urang teh ge lamun taraweh kos kitu Allahu Akbar keur ngarasakeun taraweh masyaallah batur sujudnya nangtung bae nundutan sebeteuy sararial das orang menang Lailatul Qadar teh kos kitu cekeun kunaon hees aing keur taraweh
ulah ngahayalkeun hayang memenang tapi lain dihayal praktek nabatin dibukakeun hijab ketika orang deket jeung Gusti Allah. Tuhan Syekh Abdul Qadir nyaritakeun lain di bulan Ramadan bae Lailatul Qadar mah di luar Ramadan ngemantak awalan heula di bulan Rajab di bulan Rawah coba geus deket encan jeung Gusti Allah ngan Allah ngajangjikeun bae eta mah inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min Allah mere ka jelema umum dibere asal sia deukeut jeung aing. Ngan cara salah sahiji cara ti Tuan Syekh nu kukula dicaritakeun nu geus ditajribah dicoba ku para murid-muridna sok meunang ulah ngahayalkeun ulah hayang nyaho urang aya Lailatul Qadar di bulan Ramadan rasakeun ibadah nu ku urang keur dilaksanakeun eta teh sebagai anugerah urang mun wudu nikmat jasa ieu dibere ku Gusti ngalah wudu batur mah jem sakieu keur nonton TV aing mah wudu ieu gerak nang Allah ieu tah ngarasakeun wudu mulai awalan Lailatul Qadar geus deukeut tah hijab geus mulai pret ketika urang salat ngarasakeun salat bae babacaan eta salat wayah subhana rabbiyal azim nikmati wayah nangtung nikmati wayah Fatihah nikmati ulah huyal hayal nanaon nikmati babacaan eta teh menghadap ka Allah teh eta nu paling istimewa naon anu dirangkum dina salat eta babacaan paranti menghadap ka Allah teu kudu dihuyal dihayal nikmati babacaan eta ketika Fatihah ketika surat-surat ketika ruku-ruku nikmati geura hijab bakal ngurangan tret sapoe 2 poe 3 poe geus rada eueuh tinggal salemar deui hijab pake nonton film kandel deui hijab isuk nonton main bola ulangan Eropa nu kamari wah Spanyol mantep jasa ya hanggeus atuh hijab beuki kandel di bae halo bebeja ka pamajikan kamari mah ngeunaheun ibadah kuari mana leubeung ngecian nu ngeunaheun ja atuh ka aduh hayang Lailatul Qadar mah teu kudu SS atuh kula bae atuh geura nang karak atuh sia emang jurusan sia mah kadinya bae bacutan meujeuhna meureun dibere Lailatul Qadar iyalah praktekna seperti kitu balikan deui supaya urang kabehan sanajan dihenteu teh rindu ka Lailatul Qadar tapi dihayang-hayang ku urang teu bisa kahijab ku hayang dihayal-hayal kahijab ku hayal lain kitu nikmati anugerah ibadah urang wudu nikmati duh ieu anugerah ti Gusti fadl Allah wudu teu sambaran gade jasa ganjaran ketika orang salat fadl Allah ketika orang puasa ya Allah ya Rabbi loba nu gagah teu puasa abdi mah ku Gusti keur dipuasakeun nikmati coba puasa makin lapar makin gede ganjaran makin dahaga makin gede ganjaran makin bau makin seungit cak Allah cak urang mah makin beuki toke bae bau toke bau kadal hiji puasa syariat nu tadi dicaritakeun teu dahar teu nginum make waktu ti magrib ti pajar datang ke magrib puasa thariqat di samping nu tadi thariqah mah seluruh anggota ieu dijaga berikut ulah aya penyakit batinan ieu mah eueuh waktuna terus nah menang ti mana Tuan Syekh eta ngalaksanakeun kitu lantaran cek Kangjeng Nabi tadi engke urang kila bakal ditanya jaga jawabanana engke ku jawaban Kangjeng kam min shaimin muftirin wa kam min muftirin shaimin loba jasa jelema anu puasa padahal hakikatna mah horeng teu puasa loba jasa anu batal magrib horenganan puasa bae ieu bahasa Tuan Syekh nu mentak kukula dibaca lantaran kamari tas di Baghdad cekolot baheula bab Baghdad sia ulin maka itu ka Baghdad tah teh balikan deui kam min shaimin muftirin wa kam min muftirin shaimin ya Allah loba jasa jelema anu puasa hakikatna mah horeng teu puasa eueuh ganjaran berarti
loba jasa jelema nu buka di waktu maghrib horenganan henteu buka puasa bae kadeleuna ku urang dahar kadeleuna nginum eta si kiai eta si tatangga eta si tokoh eta si ustad horeng hakikat mah puasa bae lantaran nyana puasana puasa thariqah syariat mah batal tapi tarekatna mah teu batal sebab terus bae dijaga puasa syariat mah ngabatalan nyana dahar nginum tapi setelah eta teu dibatalkeun dedeleuan mata ceuli irung kabeh dijaga puasana buki mantap jasa beurang jeung peuting ieu istimewa jasa teh jelema nu kos kitu tah terus bae berarti puasa teh masyaallah yumsiku adahu anil manahi wa idza innas bil jawari mantap ieu teh keur ngarealisasikeun bahasa Gusti as-saumul li wa ana ajzi bihi puasa teh nu kaula ulah sakayang sia wa ana ajzi bihi kaula bakal ngabales ka anjeun tapi puasa nu mana anu bener-bener ka aing as-saumu li puasa mah nu aing kunaon atuh batak teh dikaingkeun as-saumu li kunaon atuh ceuli teh dikaingkeun as-saumu li kunaon sungut teh dikaingkeun as-saumu li kunaon leungit teh dikaingkeun as-saumu li puasa nu aing kunaon hate sia teh dikaingkeun tah puasa tarekat mah lamun aya jelema puasa tarekat kemudian matana dipake maksiat batal puasa aya jelema puasa geus aya di kalangan tarekat ceuli dipake ngadengekeun musik atawa ngomongkeun batur batal puasana nu mantak cak guru saha jelemana kuari nu bisa norekat pi jelemaana nu mantak ulah sok haju hambur-hambur asa aing tarekat horenganan di jero nama lain tarekat dek ngalobakeun ngarekrut dana horeng tarekat horeng langit biru ya tarekat masyaallah karim nah gitulah guys terakhir wa amma saumul hakikat fa huwa imsakul fuad mimma siwallah wa imsakus sir an mahabbati musyahadati ghairillah kama qala Allah taala al insanu sirri wa anna sirru Gusti Allah nyarita cek Gusti Allah al insanu sirri manusia teh rahasia kaula wa anna sirru kaula rahasia manusia ya aing yeun langit yeun bumi gedeuleuh ku sia manusia aing nyeun kesempurnaan maha kawasa aing nyeun kadaharan bubuahan jang sia nyeun kelengkapan suara melalui manuk jang sia melalui hewan nu halal nu haram jang sia los ku sia ngan ku aing diatur nu haram nu halal nu meunang jeung nu henteu jang sia bagi ku sia jang sia ketika sia geus nyaho ieu halal ieu haram ieu meunang ieu henteu atur tak ku sia teh berarti sia jadi rahasia aing sebab sia geus kalaksanakeun haram halal pan nyaho halal haram teh nang di aing kuari sia nganyahokeun ulah ieu mah naon kadal haram hakikatna mah pan aing eta ilmu sia teh geus bisa direalisasikeun ka jelema ulah mabok haram eta teh kapan nyahona ti aing geus sia ngomongkeun halal ngomongkeun meunang ngomongkeun teu rahasia aing aya di sia ngomong kitu teh eta teh hukum aing berarti sia teh ngandung rahasia aing teh aya di sia waduh geus luhur sia mau ngomong ieu mah luhur sia mau diteruskeun ieu mah sebab aing ge teu kaharti ya urang kakarak bahasana bage geus teu kaharti komo ngalaksanakeunana mah teh kudu boga guru syariat, guru tarekat, guru hakikat. Kuari mah aya di Jawa, siapa yang mau berguru hakikat? Ayo saya daftarin ntar kita ke sono sama-sama pakai mahar. Tolol ente coba. Manya guru hakikat make mahar, make emas cak kana teh 10 gram. Bego baru dikampak sia kuai. Guru hakikat si kos kieu, guru tarekat ge geus teu anti dunia. Naila al insanu sirri wa anna sirru. Sia ngomongkeun hukum aing, sia teh rahasia aing. Berarti aing teh aya di sia. Geus berarti al insanu sirri manusia rahasia kaula wa ana sirru. Nah, tidinya lah ulah loba anu dipake kahayang atuh ku sia atuh aing bae sia rahasia aing rahasia sia. Atuh geus we sia jeung aing duaan.
lamun urang geus bisa tak nu dipake ka resep jeung dipake ka hayang nu bisa dideuleu nu dipake ka hayang deuleu hiji we Allah geus kabeh ge Allah bae hate teh Allah kosa kos Kangjeng Nabi urang kosa kos para aulia kutubul aulia jeung para wali nyata kos kitu tahnya nama puasana puasa syariat dilakonan torekat data di geus kuari mah nyana geus datang ka hakikat geus disingkapkeun per detik jeung per menit nyaho kana hakikatna nyana mah terus bae ka Allah ketika aya pohon bae ka Allah batal puasana geus eueuh hese dikanyahokeunana saha jelemana jeung di mana ayana ieu mah kan sakadar nyaritakeun puasa umum puasa khusus itulah bahasa Imam Ghazali bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir mah puasa syariat puasa tarekat puasa hakikat urang mah sakieu bisana mudah-mudahan urang kabehan dibere sehat dibere jag dibere senang dibere nemah dibere ridho ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga urang bisa ngalaksanakeun puasa dengan tenang tentrem nikmat robah puasa urang tina puasa nu kamari mun taun kamari puasa urang sakitu Gusti tambah ilmu horeng kuari mah tambah kanyaho lah dek rada dirapih-rapihan puasa besi kaburu dicabut besi kaburu ku Gusti ieu diampihan komo nunggeus karolot mah mulayan ti kuari rapihan urang maca Quran mun hebat mah dina bulan Ramadan teh 17 kali tamat mun bisa mun teu bisa teu kudu ngudag tamat ngudag ngarasakeun nikmatna maca Quran ngudag nikmatna maca Quran jadi beki luhur beki carang tamat teh maca Quran tak akur tak teu tamat nama tah teu tamat nama akur tah urang lamun maca Quran teh ngarasakeun nikmat moal karasa lamun teu paham mantak nu bodo nemah bae ku nemah teh tawadu meunang ge Lailatul Qadar tapi lamun anu bisa mah paham a'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim tah ngarasakeun maca a'udzu jeung ngarasakeun bisa maca bismillah eta teh keur digerakeun ku Allah sebagai anugerah tah eta nu hese tah jadi lain kieu aing sajus bisa ye Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata sadaqallahul azim lain deketan ka Gusti jauh apa bos gitu jauh itu lo bagus mengarasakeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim di samping maknana nuturkeun abdi ngalindung ka Gusti Allah tina setan geus aya di jerona asal dibaca geus aya tah mun tah kiai mah tukos kitu tah tapi lain ke Golkar moal ke Golkar mah Bismillahirrahmanirrahim tak karasa ngaca bismillah teh digerakeun ku Gusti Allah dibere anugerah nikmat bandingkeun jeung meunang sajus nyana kakarak bismillah doang timbang coba ge di akhirat luhuran nu bismillah doang yakinkeun luhuran nu bismillah doang sajus kadang jadi siksa sabismillah jadi ganjar menang ti mana tafakkuru sa'atin khairun min sab'ina ta eta tafakur teh sadetik samenit la ilaha illallah ahli Allah hiji timbang jeung 100.000 anu ahli manusia ahli makhluk ahli ria beratan keneh la ilaha illallah hiji sebabnya nama ke rasa nah kuari urang mulai urang barang dahar ge lamun gegeuraan ting mal geuna dahar ye buka ya sa wah Allahu Akbar bareng yang Allahu Akbar di masjid asyhadu an la ilaha illallah kuari susu asyhadu an la ilaha illallah itu kakarak asyhadu an la ilaha illallah nu kadua nyana geus beak tilu gelas
hayya 'alas shalah kolak beres geus anggeus kabeh moal ngeunah eta kos kitu nafsu lain deui beda jeung ge Allahu akbar sedikit korma tenang ngarasakeun ya Allah masya Allah ini nah jasa seripit deui kaca lalau sak pamajikan aja hulang-hulang gitu kudaon keur menikmati makanan-makanan batur geus ka masjidnya na masikan oplo jasa tawat Masya Allah ya karim Masya Allah nah yalah alhamdulillahirrabbilalamin puasa syariat puasa tarekat puasa hakikat kesimpulanna puasa syariat mah teu dahar teu nginum teu jima make waktu timimiti subuh datang ka magrib puasa tarekat di samping nu eta oge ngaraksa seluruh anggota tina maksiat jeung kolbu puasa hakikat hatena ditambah deui inget bae ka Allah poho ka Allah jadi batal di jero bulan Ramadan urang aya zakat fitrah ieu teh mudabdabun puasa urang teh bainas sama wal ardi di tengah ngaganteng moal waka diangkat mun can dikaluarkeun zakat kaluarkeun zakat naik ka luhur zakatna 3 liter setengah beasna nupang bagus dah disiapkeun keutamaan bagi jelema nu deuk balik ka Jawa Tengah balik ka Jawa Timur memeh bulan memeh lebaran ngazakatlah di lembur masing-masing sakali deui urang ibadah nu utama ulah sok ngomongkeun ngadenge ka RT di lembur sia ngontrak di dieu ngising ki di dieu ngazakat di ditu hawa nafsu lain kitu ieu mah keur nuduhkeun bener-bener ibadah nu mantep tama endek dikitukeun tah aing mah mere bae kitu ka si aing hayang-hayang teuing mah tah daki aing aing mah ditu deuk kitu bae sih urang keneh tah sia kurang keneh ka dieu saekeun sakali deui supaya mantap ibadah orang lain lalagaan kula masa kadar nuduhkeun ulah ngadenge omongan-omongan tatangga jeung nu boga kontrakan supaya mantap tama dek mere bae besi emas mbak dek balik ke Jawa Tengah balik ke Jawa Timur nah ieu ngazakatna di ditu mun henteu ka lebaranna acenah berangkat di dieu tanggal 28 macet dek ka Jawa Timur di Jawa Tengah lebaran di dinya ngazak acenah moal balik ka ditu moal dek di dieu we di dieu ngazakat eta kos kitu tah nu paling istimewa geus dicaritakeun nu istimewana bae geus tah kos kitu jadi ulah asa-asa geus dek balik ka Bandung di Bandung ngazakat dek balik ka Surabaya di Surabaya ngazakat acenah kieu bae ieu mah dek balik ka Surabaya barang datang ka jalan ka lebaranna datang ka ditu geus beres lebaranna teu ngazakat tolol sama budak loon atuh tah mah zakat tetep iraha wajibna ngazakat pas malam takbir malam minggu dah eta tah mulai ngazakat di dinya cenah abdi mah deuk diheulakeun bae 5 poe deui ka lebaran mangga acenah deuk 10 poe deui ka lebaran heug bae teh naon acenah deuk kuari bae encan kuari encan can asup puasana ge encan tah ieu zakat teh kos kitu zakat nu paling utama nama memeh ka masjid endeu ka masjid urang ngazakat di masjid Allahu akbar urang ngazakat luar biasa teh berarti keur nyaritakeun Allah Maha Agung beas mah hina sapira 3 liter setengah hina jelema hina beas hina baju hina sepatu hina mobil hina dunia hina lantaran rusak nu agung mah Allah
urang ngaluarkeun zakat ketika Allahu Akbar memeh ka masjid ngan hese ta mah kos kitu mah imamna ge geus diheula ka ditu pan make samping menang ti bupati pan imamna ge atuh aduh eta imam blon nah mending peting bae geus peting bae geus daripada dikena ka saha kiai ka mustahikna saha mustahik zakat teh kiai aya 8 mustahik zakat teh anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim innamas shadaqatu lil fuqara fakir bikeun ka fakir miskin bikeun ka miskin cenah ieu mah zakat teh deuk sabilillah teangan tukang perang di urang mah perang na ge henteu anu perang melalui agama jelema nu dakwah melalui Al-Qur'anul Karim eta ge termasuk sabilillah cek Syekh Nawawi cek Imam Nawawi berarti kiai-kiai anu bener-bener teu boga gaji bener-bener liilai kalimatillah nang ngadegkeun nang tungkeun ngaluhurkeun agama Allah eta ge geus termasuk sabilillah majasi teu naon kumaha cenah ku ari mah endek ka pamarentah bae asal memenuhi syarat ai pamarentah teh asupna kana naon amil ai amil zakat teh anu kos kumaha anu memenuhi syarat sakumaha memenuhi syaratna hiji sain jelema tukang ngadataan tukang 2 tukang nyokotan nomor katilu tukang nulisan nomor kaopat tukang ngabagikeun ta eta nu kitu ngaranna amil berarti kurang teh dibentuk ku ari mah teu meunang cicing bae anu ngadata kudu aya kemudian nu ngalaksanakeun nyokotan kudu aya atawa nyana nampung ka dieu di mana henteu totog kemudian nu nulisan kudu aya di samping eta nu bakal ngabagikeun ka mustahikna kudu aya eta kos kitu ngaranna bas badan amil zakat rekrut sageus direkrut kembalikeun tah ngembalikeun eta mah teu kudu di poean lebaran diengkekeun teu masalah 2 poe 3 poe seminggu eueuh masalah nunggu mustahik lantaran lebaran paberencar aya reueuh nu penting ngalaksanakeun zakat da bae setelah seminggu kakarak dibagikeun eueuh masalah fakir miskin geus karumpul ku ari mah tuh bagikeun ku ari kumaha lamun di ka masjidkeun teu meunang kamu salat teu meunang cenah ieu mah da ku bupati we leg-leg ieu mah nas Al-Qur'an geus urang daripada cangcaya mun ka pemerintah insyirofna teu pernah kadenge ka fakir miskin mere mah mere bae urang supaya sampurna eta mah fitnah bae fitnah teu pernah bae aya pengondisian duit zakat dibagikeun ka fakir miskin teu pernah dibelikeunana ka BHS dibelikeunana ka Atlas dibikeun ka kiai anu ngadukung nyana lain ungut-ungutan saya kabagin teu aya henteu laporan ka ditu abeh asup golongan Golkar nah kos gitulah jadi kurang sreg fitnah urang lamun kos kitu ieu mah keur bener ibadah beusi urang hayang sampurna ibadah menurut Allah di bere bae eta mah mangga urang mana fakir miskin jadi ngeunaheun plong hate nikmat jaduit aya lah sapira duit sakitu 3,5 liter tah deuleu ku sabelah mata aing mah pokona neuk ngazakat neuk nu asli pokona ieu mah ibadah ieu mah kos kitu cenah kiai teu boga ngan boga sakikituna bae yakin henteu bakal insyrofkeunna lah cenah yakin teh yakin sabodongan kurang sampurna gak masalah gula mah ngan nuduhkeun doang mun hayang sampurna langsung bae sebab eueuh kadengena pemerintah ngucurkeun ngabagikeun ieu zakat teh ka fakir miskin dibangunkeun doang dibangunkeun eueuh teh dituna eueuh we cenah aya eta mah kieu uci mah cenah kurang maca kitab dibacaan ku aing aya ge aya tafsir Murir kadang ku jelisia aing baca kitab atuh je emang kumaha gitu aya nu nang tangan teu baca kitab cenah kieu mah bawa ka dieu sabaraha baca kitab
aja dijual kok aing. Sok sembarangan nas ieu mah nasnya ada ulah hareupak nas. Baca Fathul Muin. Baca Fathul Muin kurang kumaha. Eta teh Fathul Muin teh lain lalagaan. Nu matak lain lalagaan kumaha? Eta teh geus ditasawufkeun. Hartina Fathul Muin mah eta teh fikih geus semi tasawuf. Lain lalagaan nu matak masyaallah. Aya nu ngomong ulah bacaan Fathul Muin bae atuh baca kitab nu saejan mun deukeut aing. Sia sembarangan ke Fathul Muin kene-kene sia jadi modern. Ya bisa aing mah moal kaluar ti Takrib, Riyad, Sapinah, Fathul Muin, Iqnatuh moal kaluar ti dinya. Geus, cenah tah tuh kudu teu baca kitab cenah meureun Ki Uci mah teu meunang aya nu ngamenangkeun. Kadenge ku ceuli aing aya nu ngomong ka situ. Teu maca kitab cenah Ki Uci mah teu ngamenangkeun. Ya, ka dieu sia datang ka aing, mun teu dicacak sia ku aing. Abeh teu waniun bae aing geus sieun mun didatangan ku nya nepaan. Henteu ieu mah teu maksudna naon, maksudna supaya rapih doang. Ieu ibadah teh ka Allah. Kula mah kitu tah maksudna. Geus eueuh kepentingan ti partai, eueuh kula mah. Eueuh kepentingan ti organisasi, eueuh. Geus ditekadkeun kula mah Gusti hirup teh ieu mah hayang ngahibat ka Gusti ku salat ku ngaji titik geus lah. Batur deuk nurut sabodo deuk henteu sabodo geus bae. Geus jadi tumbal aing mah diaromongkeun ku kiai-kiai Golkar sabodo kajeun geus kajeun. Nu penting nu can ka Golkar ulah sakitu doang. Kunaon atuh hook aing teh hook ka kiai emang kumaha kitu. Hook. Di Belaraja tinggal sabaraha gerintil, di Cikupa tinggal sabaraha gerintil, di Sepatan tinggal sabaraha. Atuh ka ditu kabeh aing mana batur. Hook maksud aing hook sia mah salapi ka tadina menang ila manalaw ing atuh amilin. Baru sama teu amil. Menang kitu tah ngaji. Kadenge ku ceuli bae tah jatuh mana ya tun. Ieu menang saya walaupun ngomong ni. Menang dulu. Baheula kan sorogan kos kitu tah. Tanang kos kitu mah atuh ulah ngagelok ka ditu hook maksudna ieu mah. Lain naon lain hook. Masyaallah nu geus ge ajur. Ajur tah ieu mah maksudna lain. Ih pugunya ah jeung deudeuh nya hook jasa. Ngadengekeun tu budak magang ngaji cenah aya 20-an. Alhamdulillah tilok ka mana nya magang ngaji senang hate. Barang kadenge kiai anu kuari mah cenah jadi tim sukses Jaki sial amat. Maksudna naon teu hiri teu dengki atuh ulah nyana lah. Nu sejen bae lo sukseskeun nu sejen nyana mah ulah magang ngaji bae hok aing teh lain syirik emang kumaha kitu. Ye tuh hok biasa. Barang sana. Bahasa Ki Soleh aya beta. Parang sana. Eta ku hok ulah jadi kos kitu. Ulala ieu mah atuh ngahalangan anu atuh dasar endek mandek bae nyana ge sanajan halang-halang atuh kumaha kakak bae kan ditu nama. Teh ieu mah keur carita bagusan coba ku urang ibadah urang geus tadi puasana. Kemudian zakatna komo cek Tuan Syah Abdul Qadir mah deui. Aya zakat syariat, aya zakat tarekat, aya zakat hakikat. Haji, aya haji syariat, aya haji tarekat, aya haji syariat. Panjang teh ini mung dibaca mah emang geus cukup puasana bae tadi dibagi, zakat teh moal henteu kitu, ngon leuwih rapih jasa. Ngabahasakeun syariat tarekat jeung hakikat kadanan urang nuturkeun. Eta teh ti Kangjeng Nabi, atuh urang nu lempeng-lempeng cak Fathul Muin kitu bae lah. Masyaallah. Hiji. Beres tah. Jika ada kaliwat, awas. Kemudian taraweh. Kukula tadi dibacakan kitab dina hadis tajul jamekna panjang teuing. Tarawehna urang 20 tilu. 20 tilu mimiti Kangjeng Nabi taraweh. Curung loba jelema. Taraweh deui Kangjeng Nabi brung katilu peuting Kangjeng Nabi di imah. Wakila ka 4 peuting. Jelema burung-burungan loba. Aduh, cek Kangjeng Nabi rempan besi di pardukeun. Tah tidinya Kangjeng Nabi mah taraweh nyalira di bumi. Ku Sidi Abu Bakar didatangan, "Tuhan, kunaon ieu teu tar ieu di kitab ieu mah dongengna doang ieu. Besi engke penasaran bawa ieu kitabna ieu. Bawangan mayar." Aing adu duiteun amat cek kiai emang kuari mah kitu kuduna lah. Tah jadi caritana Sayyidina Abu Bakar datang kadinya, "Tuhan, kok ieu
rempan cek Kangjeng Nabi besi dipardukeun bangsa urang mah kuat engke ka dituna teu kuat engke tahun 2012 bae urang Cikupa teu karuat teu urang Cisoka mah komo urang Sepatan paling nu kuat teh urang Cilongok doang eta kos kitu ya mentak ituan itu sabaraha 20 sarua bae 23 jeung witirna mantak pupus Kangjeng dilangsungkan ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi 23 Sayyidina Abu Bakar Siddiq baik Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali 23 deuleu dina kitab hadisna cenah Kangjeng Nabi mah 11 Kangjeng Nabi 11 teh witir kula mah teu pernah polos di Ramadan jeung di lain Ramadan salat teh 11 rakaat eta mah di Ramadan jeung di luar Ramadan 11 witir ari ieu mah tah man soma imanan wah isaban jeung aya koma taraweh maknana 23 diteruskeun moal Sayyidina Abu Bakar 23 atuh sadegeun urang teh kapan alaikum bil khulafair rasyidin tuturkeun khulafair rasyidin atawa dua bil ladaini Umar jeung Abu Bakar jeung Umar nu ngamimitian 23 Sayyidina Abu Bakar dilanjut ku Sayyidina Umar urang titah nuturkeun eta kita nuturkeun nu dua kita nuturkeun nu opat kebuah sa Muhammadiyah teh pemahamanana anu kurang geus kuari mah geus moal dicaritakeun pemahaman anu kurang mangga bae Muhammadiyah urang mah urang boga kitab nu utuh asli jasa silsilahna nyambung datang ka Imam Bukhari ti Imam Bukhari datang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakinkeun 23 ulah cangcaya wae nu ribut 23 moal lah bongan ribut bae jadi ulah ya nyalah geus alhamdulillah puasa syariat entos tarekat entos hakikat entos penentuan menurut hisab alhamdulillah entos ulang ngajak moal silahkeun nu endek bilu urang babarengan poe Jumat keur henteu na bae tungguan ti pemerintah mangga aya yakin mah ka pemerintah contoh isbat modal tahun kamari lu disengserikeun ku unggal negara mangga bae andai kata endek bae silahkan bae ulah jadi huru-hara aya masjid dipersilahkeun tah cenah tah atuh tah aya endek ti heula mah ke kami panderi kunaon haju dikunci kos masjid bapa moyang na bae loba kajadian kos itu pan tungtung nama akibatna lantaran nyana ngunci akhirna salat ti heula jeung masyarakat nyana teu kabagian beres datang ka kuari teu percaya ku masyarakat nang saha eta kos kitu wallahu a'lam rahasia Allah mangga nyanggakeun ka Gusti Allah geus beres zakatna geus beres urang tarawehna cara urang menangkeun Lailatul Qadarna ulah dipake ka hayang urang menikmati be anugerah urang ibadah eta engke mulai muka tentang kitu Lailatul Qadar teh di awal tepi ka akhir informasi nu terakhirna ialah urang pembukaanana insyaallah engke minggu kadua urang lebaran minggu kahiji natah eta teh kapan 7 poe minggu kadua berarti 15 poe tah eta minggu 15 poe eta ngaji sebab lamun dilengkahkeun ka ditu atuh bunga urang panjang teuing tah jadi yang ke minggu pertama lebaran minggu kahiji natah 7 poe minggu kedua 15 poe urang insyaallah mudah-mudahan panjang umur urang ngaji deui sakumaha biasa haul masa kumaha biasa tanggal 8 abah tamah ai kaburu mangga teu kaburu masalah haul keluarga jeung anu araringet urang babarengan ngaholan almarhum abah eta mah tanggal 8 biasana minggu Senin Salasa berarti malam Senin urang jadi lamun lebaran minggu nyawalan teh Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu malam Senin malam salapan biasa kemudian atuh kula puter sataun ngaji geus teu asa-asa sakumaha bapak-bapak ka kula teu asa-asa bae
artina ngomong sangeunahna sangangna sacablak da eueuh maksudna naon. Hiji sakadar maksudna akrabat, kedua sakadar deudeuh jeung nyaah. Andai kata aya ucapan-ucapan anu kurang tata kurang titi kurang merenah di hati ta eta hampura insyaallah insyaallah kula mah geus teu kudu dipenta deui. Jadi urang silih hampurakeun dina sajero sataun kula santri kula anu sogol keluarga kabeh bae urang silih hampurakeun jeung urang silih doakeun supaya urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina ila ruhi ashabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abi Bakr wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina Ali radhiyallahu anhum wa ala barakatuh tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil din al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ila arwahi jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila arwahi jami' masyayikhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadina ila ruhi abi wa ila ruhi ummi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina dal dzikri fa'lam annahu qawlu la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha 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 illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha 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 illallah
sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tutup sementara kemudian bisi aya nu reksa salaman nu rapih ti dieu ka dieu keur henteu na geus komo jauh mah insyaallah sarua bae ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al wa awsil wa balligh thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma dzakarnahu wa ma sabahnahu wa ma shallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila arwahi jami' masyayikhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina jaddina wa jaddatina khususan ila ruhi abi wa ila ruhi ummi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ij'al ni'matana da'imah wa daulatana qa'imah wa auladana wa talamidana ulama wa la tusallit alaina zalima wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasabaqtana zi imanana warzuqna ya Allah khairai dunya wal akhirah. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina. Allahumma illam nakun ahlan lan tablugha rahmataka rahmatuka ahlun lan tablughana ya wasi'at kulla shay'in arhamar rahimin. Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Sallallahu